Goblok teh. Sebarang ya anda. Cok. Udang, sebarang. Dah. Dikosin betul udah dikosin. Iya. Udang goblok. Sebarang. Dem. 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 Sebarang. Aduh lah. Sakit seberang geningan. Aduh. Aduh balik ah. Lah. Balik. Kawe ke ngaji kodir lah ina lah. Balik lah ya. Tuh sok. Aduh. Yang balik lah nya lah. Balik ke mal saya. Ayo. Kieu teh ngahalangan kieu. Itu balik kan. Ya. Oh goblok halangan geningan. Ada udang tadi. Kayaknya ancop ya. Arunduh kieu. Naon sih eta magang kieu. Kamar nasi gula ya? Tungguannya nah yuk. Woi Bom, Siap gula bed. woi Bom, orang kabas besar yuk. Kabos meeng. Hayu atuh. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Kamarana wes ya, jambara yuk, jambara. Hampura bos, tadi kaca pirit hayang ngisi. Alasan wes ya. Burat udah, gotong aing deuk kadinya ada kasaum. Bro, gotong. Gitu. Aduh. Yo, sia aina sebagai anak buah aing, sia kudu nurut ka aing. Aing bos sia. Oke coy. Halus. Sia musuh aing si Otong jeung si Adul. Lamun amprok di jalan, jailan weh, tong sieun eta mah GGB ieu. Gede-gede boloon. Kagok bos, jailan mah denggulan weh. Ulah ditenggelan sia teh goblok, anak batur karunya. Parah sia Bom. Gus, ayeuna mah orang lean si GGB. Borong elu sia. Buset. Ieu kebon apa leuweung? Lega amat buset. Benernya Haji Kodir Bung Harna. Set tinggal. Buset, yang benernya Bung Harna. Assalamualaikum Kang Kosim. Waalaikumsalam. Pak Haji. Kumaha Kang Kosim, ngeunaheun teh gawena? Alhamdulillah Pak Haji ngeunaheun. Heueuh ieu kebon teh lega teuing euy. Heueuh. Set tinggal benernya Pak Haji beunghar. Ih kebon kuat lega kieu kebon apa leuweung cing teh. Ah, bisa wae Kang Kosim mah. Kang Kosim, ongko-ongko we nya gawena nya. Pak Haji arek balik heula ka ieu mah ya saya mah. Oh, tuh kade hati-hatinya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade Ji. Ya.
Iraha aing kos Haji Kodir. Sawahna lega, taneuhna lega, buset ting benernya. Aing mah kieu jeung kieu. Peuting ngaronda, beurang ngebon. Jadi hamsit. Kali-kali atuh aing teh jadi lurah kek, jadi di camat, jadi bupati juga sekalian. Boro-boro aing mimpin bupati, mimpinan daerah. Pamajikan dikarabkeun ku aing. Ngimpi teh luhur teh. Tong, tong. Bang saya. Sian anu ada aing teh. Saha? Si Bom. Teu nyaho aing teh keluar. Ganta aing ngasih nyaho. Itu aing teu nyaho. Terus ini yang bisa ke mana? Rek ulin aing. Lah itu aing lah. Ayo bro sia, di rumah. Aduh, seginaha tuh goblok, sih temen cetan teh. Aduh. Aduh, goblok, galauna tuh sih teh pecat ku aing sih jadi anak buah aing. Oke bos, oke. Halus. Emang eta di sia ulin ka mana sih? Gua aing tinggal pantak aing ngangan. Itu Adisya itu. Itu Itu anjing. musuh aing si Miing. Ayo samperin. Ayo. Bom, dadae kan sia mencetan si Miing. Balik sia. Kayak kedeng balik. Buru Jung, saya balik tuh. Parah si Miing. Ngenahon dipencet ayo urang. Ayo. Goblok. Ayo. Linda pada kemana? Bade ka bumina ucup awat tong. Lah si Ucup deui non istimewa. Nah si Ucup. Ulah kitu Mail, ucup hidung-hidung ge manis. Manis teh ucing babadag namaranan. Os. Biasa aja keles. Gulis-gulis kos gitu. Itu, ayo. Ucup. Linda. Ucup. Linda bade naon ka dieu? Aya perlu ka ucup. Perlu naon? Jadi abah teh ngomong ka Linda. Abah daek ngarestuan Linda jeung Ucup, tapi abah mentana Linda ditukuna ayeuna-ayeuna. Buset. Kumaha tuh nya? Ke bebejah lah tuh ka mau Ucup nya. Ke dikabaran deui. Lamun Ucup bener-bener cinta ka Linda, muka hilangan Linda, Ucup terima tantangan abah. Insya Allah ke diusahakeun lah. Terus ya Ucup, Linda bade euy. Oh nya tuh hati-hati jalannya. Duh, Linda. Duit di mana? Aing coba gejakeun ngalamar si Linda. Arek minjem ka si Kosim, sarwari pu. Dia kiting, hirup lah. Kira orang bengar terus batur. Enggak poe kieu jeung kieu. Kita masih Kosim ya. Usah minggu teh aprok-aprok udah teh. Apakah Singapura apakah mana sih? Sakabus yang aprok naik Kosim lah. Gimana dagang rambutan? Rambutan Pak Wakil. Rongsok imah, botol bekas. Lu gimana rongsok atuh, Le? Pura ku dagang rambutan. Tadi kan ngomong rongsok. Rongsok. Si Kosim? Aman si Kosim? Kurang teu pernah punya si Kosim. Teu nyaho. Si Kosim. Heeh, teu nyaho Pak Wakil. Oh, digawe. Astagfirullahaladzim. Teu nyaho teh. Ngomong teu nyaho gitu. Beli lah tapi si Kosim teh. Jangan sorangan atuh. Ya naon ieu? Kadua buset yang pagawean. Gitu ah. Dijual ieu kieu mah, Le. Heeh, dijual ieu arek teu dirapikeun heula. Arek aya si Kosim heula nya. Jung. Pusing ah. Hati-hati teh. Sekarang gue pagawean aing.
Goblok. Aisyah kemana wae? Kau yang tungguan wae tadi ya. Biasa ya pegawaian Mang Ali. Ya enggak lagi ya. Nah, Jung. Kita mana? Cuma 15 ribuan. Ajon. Ceng dia tuh tambahan. Ayo 15 ribu Mang Ali. Kumaha? Islah aja lah. Nya. Tah. Tudung. Kumaha ieu? Bisa gitu bawa nak? Bisa. Naik dinaon ke eta? Ya, Di. Aku baru. Woi. Sing bener atuh. Aing kadul atuh nanti. Satunya, haturnya. Jom. Eta kabel 5 juta. Naon ya? Yuk. Kopi ya. Leus kieu carape. Garableg sawah, garableg tanah teh ton lalega-lega teh ngai ngongkong lagi. Ku aing beneran. Nah, si Kosim manggur aing ah. Hehe. Ini mana Sim? Oh, Buset ka mana wae meuti aprok-aprok di mana Sim? boga pagawean ayeuna mah. Di Haji Kodir kebona ditanguruskeun. Suan tas digawe mana Sim dia? Mau apa culinganan? Emang tos digawe. Tos kuli di Haji Kodir layeuna taneuhna. Ya anu sok ngulikeun si Kodir. Baru teh mah. Tadi dia aing ngomong ke Haji Kodir. Tos kuli di Haji Kodir lah. Kodir biasanya sok di kebon wae kudu ngulikeun teh tara di sawah mena mah. Tadi dia ngomong di kebon dan ngomong di sawah. Si Kodir? Di Haji Kodir. Oh, si Kodir. Duh, beunghar budak teh nya. Heeh. Abah sia mah biak pat bau. Bures we nya kolakeun budak. Mengkege bakal hasil moal ieu tenang. Cicita aya di imah. Yo, Sim. Bingung ieu teh nya kalau budak teh. Cicita geus makan dewe ka Singapura nya. Buset dengan ari kamari jeung arek dina ka di dieu. Ari ka Singapura teh wae. Si Iso hambak-hambakan wae tara bere duit Abah sia. Yang gitu Pak majikanna. Eta bawa kita ke mana? Nanya tuh. Tadi bawa kita ke mana? Sore teh ka ondangan mun bisa mah ieu teh. Aya nu hajat di Leuweung Malang. Ayeuna rek ka mana? Eta bawa kita ke mana ayeuna? Oh iya. Pura ka ditu itu. Nek anu. Setruk aing dari lah. Nek si Minggal aja. Ming. Bener tak budak teh gitu. Indonesia teh neangan wae ka mana si Ming nya. Populasi si Citahu ada jauh. Hei. Goblok sih Ming. Ngarang jalan aing. Masalah buat lo. Ya masalah lah juga aing mah. Yo, kenalkan anak buah aing. Aing bom-bom. Aing gulaben. Emang gitu aing sieun ka Saria. Serang. Serang. Oh, nanaonan sih aduh ting. Gas. Ayo makan. Gas, lepaskan. Goblok siapa aing? Aing bejakeun si otong bebeja aing.